dang ngeunaheun kieu cuaca urang ulin ka mana yuk ah. Ayo ah. Sa, pangdeselkeun heula ka kidul emang geus teu boga beas pisan. Kela tuh mah kagok keur udud. Sok-sok atuh buru bisi kaburu tutup deselna. Tuh bantuan ku si Dadang. Kela mah kagok keur ngeunahna. Tal, ayo, Fatih mau udut wae. Mama sok ngaganggu wae ka ngeunahan batur mun eta teh kudu pok torolong we. Sangeunahna geng ngudu di sia teh piran ukur ngopian haseup. Coba mun ngopi kejo mah salian ti matak seubeuh teh kana awak sehat, mawa tanaga. Terus mah aing geus ngacoblak teh makeun batur, isal sakecap mah 10 kecap. Bongana atuh sia mah dititah teh sok hararese. Ma, italna udut tawe mu dieu. Sardang sarwana jeung maneh mah bisa ka batur lah. Jikan mah ngana segona. Tah geus dikarungan. Matak naon teh tadi kitu moal piomongkeun meureun. Marukana kumaha yeuh nyebutkeun oge doraka ka kolot mah. Tos cekap mambadadeh ka hartos ku abi oge. Ayo dang ah. Si mama bisi kaburu ngomongkeun hidayah. Ulah lawa deui mabai piti lo dada. Sarwana jeung maneh mah sardang. Ayo ah. Ayo ah. Sok bantuan dang. Ade berat. Bawa lonten nanya dang ya. Ya. Ngisi mama dedeh. Yang siap hilang buka kolot. Kemana gua balik si Prima teh? Karunya ya si Agnes ya kesepian. Bobo nyimpang lah ka Gria ya mah. Kemana lang? Mau pacul? Sama naik garing. Eta tas tigirang bra rek manarkeun cai tadi nama aripek hese nepi caina teh daleutik teh ya. Jang nyaya naon? Rek kebon? Lain bra eta rek nyayan balong hayang melak lauk 10 kiloeun mah. Melak kalila-lila. Geus meuli. Tinggal goreng. Tambah eueuh gawe we atundra ari geus melak mah jeung ngabalong ari eueuh dengan sangut tinggal nyiuk di balong keunah. Tah di sisi galengna ku urang rek dipelakan leunca cabe jeung surawung tuh nya. Lamun lapar teh jeung eueuh coyos sambal ngalang nguneur leunca jeung surawung kan nikmat. Nggak saya pelakan coret yang mutu ngemes sekalian ngaredok didinya. Sia masuk ngaco wae ngomong teh. Daripada maneh ngukut Japati, naon nya nyar parabaneun. Geus we atuh maneh ngukut teh pamajikan, puguh-puguh di Paraban. Bisa-bisa beunang di kekepan atuh. Tah nu kieu jelema teh apalasan ieu teh. Ningali sensasi manuk ngapung ngawang-ngawang teh dikelepek teh yo ciut tah. Capek mana berat jadi geus we cicing heula di dieu lah. Dang beas teh urang jual we 2 liter mah teu gajang meuli udud euy. Ulah dal mamai. Apal urang ge pamali tapi da butuh duit. Da meureun mah kapanggiheun ku si emak ge piran 2 liter. Ulah dal piti toda. Maneh mah hiji 2 jeung si emak teh anu diomongkeun teh doraka jeung pamali tungtungna mah hidayah we. Dal, Itaya toto weda. Bener lah eta. Ayo dal, ma adona. Wah, meureun ayeuna mah da geus nyangu paling gajang isu. Turun, kumaha turunna cintana kana jero dada. Udah. Teu nyarambung dinu manuk ujug-ujug kanu cinta maneh mah. Teu nyambung cik saha. Kan awewe ge sarua jeung manuk kudu kelepek heula.
terus dikaleng. Eta mah terserah dinya kan itu nama. Kumaha maneh we Kindra lieur urang mah. Padahal mamaneh teh atuh ngalamar-ngalamar ka SBA euy. Sugane aya milikna katarima di ditu. Rek san ngarimana teh da urang mah geus bujur. Anu karek keluar sekolah ge hese, komo urang geus sepuh. Tapi heueuh Nyandra, dina katarimana ge paling maneh dititangi sangan bool mister euy. Matak aya nama nyonyo manuk pe si neneng geulis serang mencrang. Pek we kainya tumpakan ku maneh manuk tah. Sekalian tah kecrok boolna. Oh, eta maneh tumpakan pacul. Oh, sia Wahri. Oh, Syakudin. Dang menjadi jelma beunghar meureun ngeunahnya. Hayang dahar tinggal am, hayang ulud karingenyot. Hayang ulin kamol tinggal jig. Tidak ada. Ya juga nu beunghar atuh meureun. Mun urang ulin kamol da moal ka sorang. Tunu dah. Sarua dang urang ge tunduk katebak angin panun teh jadi tunduk. Kahayang mah ieu teh sakur ngimpi anu ngageingkeun urang tina kasombongan diri. Kahayang mah waktu teh ngulang deui sabulan anu katukang basa silih kekepan ngahelas kalengitan ngolebat sesebatan liek eueuh ngagugulung lamunan ngarep sakur ngimpi ngarep anjeun datang tiap detik tanda tanya di mana anjeunna. Yo jelma beunghar boyak kieu karek udang hees masih wae mah seungit ieu masak teu bau cukup wae teh. Lang ka dieu. Oh, mun agan ke antosan sakedap. Dupi aya naon agan? Cik pang ninyukeun kopi. Ugah bobo mata Mas juragan sanes ninyuh kopi. Bae lang kewek ku cik kopi sakalian si beungeutna. Dah dasar ogrok boga dunungan teh. Punten juragan atuh kalangkungan. Oh, ieu motor pabrik ieu. Ada gua si bos. Ganuan putut lila. Bos, ayo buru. Iya kamu abu dia. Ayo bos, udah gelis ya motor bos. Kenapa bos kedua? Sawe atau otewe, aon didinya rede sasapu deui. Pupur heula ame geus enakeun di tempona. Bos lila euy. Ayo bos. Bos, aduh, pengen teh. Bos, siap? Ya. Lila bos mah. Saya sepatu lah. Bos, bos. Tak buka hasil bager itu naikkan gaji. Ya. Beunah si Bajai mah pagoyan teh ulin jeung ulin. Kiraha urang mah ulin bos itu bos. Siap bos, iyalah tuh.
Ya, Bos. Ya. Lah, ayo dadah, OTW heula. Ayo, Lah. Nah kemana ya nuninyo kopi ke Spanyol gitu ngadaguan tadi lila. Agan, iya kopina Agan, dipalih dia tuh, hawa tos panas. Lila teh ninyo kopi teh. Si emak kemana lah? Si mama tadi teh keluar. Si Gana mah bade angkat ka warung. Atuh abi bade neraskeun deui nyebornya juragan. Kayak heula, keun antep heula nyebor mah ieu pangmencetan keun heula suku carangke. Can ge beres pagawean aing teh geus dititah deui. Abung aing jalma leutik sangeunahna ini tah teh. Agan, abi bade naro sateu acana ari Agan ka Bayawa ka pinaon. Kapi uyut dek naon kitu mana tatanya sagala. Ieu Agan sampean meuli garing kieu siga beuleum sampe, nyekat awil siga kulit Bayawa. Cik atuh Gan ngangge hembodi ieu sampean teh. Meuni hurik, jaba wajiteun, geus puguh roromeheun mah. Sigana mah ieu Agan teh. Satiap dinten teh nya disipuhna teh ku cai lebu, sanes ku hembodi. Lah bogo ge hurik teu burung we ngeunah di dahar mah. Agan makan jalmi sanes bogo, manya Agan disamikeun sareng bogo. Nu penting mah loba duit. Suku hurik oge teu burung we awewe mah ngababeri. Nya kumaha juragan asal juragan bahagia. Alhamdulillah ayeuna mah urang teh bahagia lang, gedong sigrong, sawah lega, usaha maju. Kade poho Gan, kudu loba sodako, ame berkah rezekina Agan. Teu kudu dibejaan, urang ge ngarti maneh teh. Syukur ari ngarti mah Agan. Sok atuh tambihan gaji abi Agan, ari Agan ngarti mah. Ulah seueur nyarios wae. Goreng tungtung nah maneh mah. Nah salila ieu teu mahi atuh aku maha. Nya teu mahi Agan matak nyarita ge, lamun mahi mah tiba saya rek nyandung terus Agan abi teh. Saha ieu nya? Halo, halo. Nah kumaha ieu jelema teh? Engko nelpon aya diangkat jempe wae. Kumaha ieu teh lah? Agan nu beletna ieu mah lain nyalakeun ka batur we. Dan tadi teh aktu Agan teh lain rek ngangkat kanon mareuman. Abong karek beunghar, sagala teu apa, katro pisan. Ai maneh kadon ngambekan ka urang. Baelah kege aya kabutuhan nelpon deui meureun. Dasar ieu mah. Jig turuykeun heula aya mah gawean kek urang tambahan gajihna. Alhamdulillah Agan nuhun sateu acana ge. Juragan mah keur makasep, someah jeung balabah deui. Aduh, mangga atuh Agan, punten. Kembali cokorna hurik siga Bayawa ke ku aing barek dipujeun terus. Nu penting mah cair. Pareum deui cairna ge. Langit bagai atap rumahku, deng dan bumi sebagai lantainya, teng. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Sunda seneng. Iya seneng. Tentunya pada yang lewatannya. Iya. Lah, bos, tas dulu gede, bos. Ayo. Mabok bos, naik motor bos. Alhamdulillah bos, makan-makan poe ayeuna. Aduh, lain kira-kira besok-besok mau ngajak teh makan-makan tuh.
Kamana tak kira-kira besok Ampera? Ampera nu di Bandung. Siap bos, kamana oge diantar lah pokoknya asalkan bos senang. Ih. Nasib cita-cita mah jadi dokter ieu teh kalahkah jadi tukang picok ayeuna jadi tukang ngoret apes boga dunungan teh pilih kasih ari si kajai nu teu puguh gadag bawa kang dahar kana ngeunah kadar maga Sunda mah kamana ari urang ieu nu puguh mah ticing we kieu Kunaon manenra? Pulutus wae. Kan mah gawe we, tong mabuk pulutus. Si mal digaji si bos. Jabani teh tahun baruan teh pergi di kadupan. Masuk cing getol yang berapa tol. naon siapa aja yang bajuri dunungan ge lain ngilu ngatur segala Dah, paman kopi. bos ya bos. Bos, mangga bos, kita topiana bos. Aneh topi. Hari mana kakak mawa topi? Kopi. Kan ya tong salah hayang ke mau disapi. Kopi. Tuh tadi mah ambulan orang mah topi sana. Bos. Kopi. Topi. Mun antesan kerapnya. Bosnya. Cici teh. Oh siap bos. Mangga bos. Kade kopinya panas. Tiupan. Oh siap bos. Marah bos. Astagfirullahaladzim, Indra, tiupan lendiuhan, aduh, nah Indra, tiupan lendiuhan, tiupan, Oh dedengan tadi dari tiungan sana. Anak dah. Lain di panah, kopi mah diuyuk. panas, lain panas, nah didinya geus lila digawe di dieu teh apa bahasa si bos, aduh, Tahu aing main ngoret teh jay. mata nandra kudu siga urang main otak lain main otot jadi we didinya bagian diripuhna Kalela tunu ah. si bos Daara tuh jay, maneh we nu ngeunah jalan-jalan ka Nagreg ka Darmaga Sunda dahar ngarereunah urang di dieu bagana ripuh jeung ripuh. Hendra, aku mah atuh, da teu kabeungetan urang jadi jelema ripuh mah. Sebagai atuh urang aja sosoy, nya urang kudu kurat-kurat di buruan, keheulahanan. Geuning tira mah dagang apukat sok diposting na Facebook dengan kepeluyungan. Sok ngaku sia. Stop tarik-tarik deui. Nonton di YouTube. Urang mah dagang apukat teh ngamangkeun bakat. Bakat ku butuh. Ih. Urang oge ngoret teh kapaksa. Kapaksa naon, Ra? Kapaksa mah butuh. Aduh. Heuh atuh Ndra, urang gedek istirahat ah. Soalna euy, isuk teh aya jadwal ka juragan Isal si bos. Biasa we meur antar pengusaha meur aya bisniseun. Atuh urang dek istirahat lah nya. Ya, urang ge rek kudu ngoretnya. Biasa ka tuh. Sok.